Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami Abdi John Kurnia di kelas 10 TKJ 2. Di dia Abdi bade nyaritakeun sajak nu judulna pahlawan. Prajurit nu teu mulang pidana laga, perangna jalan nu dipirida Allah Ta'ala tong dianggap palastra. Lantaran maranehna langgeng hirupna. Ngan bisa jadi urang tersadar poho lantaran tambelar karena pahlawan nu ngancikna sanubari nu meunang ganjaran tan wangenan ti Gusti Nu Maha Suci. Sekian sajak ti abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.